itu ayat eta urang. Jadi kami urang teh ulah pokok kana mau. Urang teh bakal mulih ka alam anu langgeng. Kade. Itu di antaranya. Sebagian dari katerangan Yabna Adam ya anak Adam in rokita lamun digawe anjeun maksiati kana maksiat ka kami mangka teman-teman anjeun eta anu nyegah kira-kira mampu nyegah ka anjeun min adabi tina siksa kami. Lamun urang maksiat kira-kira mampu nyegah tina siksa Allah. Terbiasa, gitu, terbiasa. Kumagi sakitu urang kudu sieun wa in khosita min adabi patsuk maksiati wa in khosita jeung lamun sieun anjeun min adabi tina siksa kami patsuk mangka kudu ninggalkeun anjeun maksiati kana maksiat ka kami. Tah lamun eta jalmi saperti kitu hatta kana la karomati fil akhirat sehingga ngarawat kana kemuliaan kami di akhirat gitu. Jadi lamun jalmi teh ninggalkeun kana maksiat ka Gusti Allah bakal ngarawat nyaeta kamuliaan Gusti ke di akhirat. Hartina nyaeta urang ninggalkeun maksiat ngajalankeun taat ka Gusti Allah. Tapi itu mudah-mudahan sadaya dina saat